Kangjeng Nabi ngajamin ka anak yatim dina Idul Fitri pangsaena musim bade angkat ka masjid bade natepan Idul Fitri aya budak sesegrukan nangis pipir masjid baturna arulin rayap rame senang bunga keur arulin manehna nyelindung semu sedih bingung nganggo kaos tambal butut ngalang layung kapendaku Rasulullah ras dibujuk diteros kunaon nangis bae ujang pan ieu teh dinten bunga dinten senang geuning ujang nangis kawas eker bingung jawabna teh aduh Gusti tangtos pisan ieu dinten bunga dinten senang pisan senang sote ka jalma nu gaduh rama ngan ka abdi mah ngaraos teu sugema ku ayana Idul Fitri manah ringrang inget kana diri hirup teh nyorangan kieu rasa anu ditilar ku rama hirup sengsara beda sareng sesama teras ku Rasul teh dipangku dirawu aduh ujang sok ngahudang macan turu nya iraha jeung di mana rama tilar jawabna teh cenah waktos perang Badar nu dipimpinan ku Kangjeng Rasulullah duka teuing anu meunang teu wawu abdi ngagangsing hoyong meser anggoan kangge senang bunga sareng rerencangan tapi ibu ka abdi kalah kapundung atos tilu dinten ieu abdi pundung aduh kasepnya deudeuh teuing ujang apan ieu rama Gusti rama ujang hayu urang ngadeus enggal ka ibu Aisyah di bumi urang gentos baju Kangjeng Rasul bari nangis hei Aisyah ieu putra urang anu nuju susah nyaeta ramana teh parantos tilar dina waktos pupus pekna perang Badar dau Aisyah teh bae putra ibu tos ti mana urang siram
gentos baju. Hei Fatimah ieu angkeun rai anjeun. Hei Ali geura araku dulur anjeun. Mana cucu Dede Hasan sareng Husein. Ieu mamang anjeun geura ajak ulin. Fatimah Ali Hasan Husein pidede ngangkeun dulurai teras dibubunga dugikeun ka leungit rasa kayatiman ngangkeun ibu Rama Rasul anu heman. Saur Hasan Husein yuk mang urang ulin sareng batur urang gulen-gulen lilin teras amang suka bunga ulin gatrik Rasul teras ngalakukeun Idul Fitri. Tasakitu riwayatna Nabi urang ngajamin ka anak yatim contoh urang pikeun contoh urang keur hirup di dunya tiru ahwal ucap Kangjeng anu mulya. Mudah-mudahan urang husnul khotimah maot tetep iman Islam pasti geunah susuganan ieu ageng manfaatan kanu maca anu butuh syafaatan. Sareng urang diangkeun pisan ku makna umat Kangjeng umat anu pangmulyana sareng urang ngarep syafaatna anu dingaranan syafaatul usma. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Ditutup ku muji ka Rabbul alamin.